Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa petepang di sareng simkuring di channel Eva Farida. Dina danget ayeuna simkuring bade midangkeun iklan layanan masyarakat bahasa Sunda dina wangun video. Sataacana kada hilap di like, comment, subscribe sareng di share. Hatur nuhun. Cekal dunia aku loba maca di paling kelas 7 tilu. Cekal dunia aku loba maca modul kep di kelas 7 tilu. Cekal dunia aku loba maca sika kelas 7 tilu. Santa pada tempat Pak Sulistiani kelas. Cekal dunia aku loba maca M separuh di lanjut 3. Cekal dunia aku loba maca Eka 7 tilu. Malangan pakai sabun. Akbar dari kelas 7 tilu. Maca buku ningkatkeun pangaweru urang wela kelas 7 tilu. Dunia loba maca awal kelas 7 tilu. Mijan ruda ka tempatna. Kata 7 tilu. Maca buku ningkatkeun Cekal dunia aku dulu loba maca kelas 7 tilu. Cekal dunia loba maca. Saya membaca kelas 7 tilu. Pijen sampah tina tempatna. Keila 72. Pijen runtah kana tempatna dia kelas 7. Hematlah listrik, pareman lampu, nyeketa anggo. Nesila kelas 72. Pijen runtah kana tempatna paju kelas 72. Salah, pijen kelas 72. Karena tempatna dede kelas 72. Pijen runtah kana tempatna intan 72. Sampah kana tempatna ini kelas 72. Sampah kana tempatna. Sri kelas 72.